Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancah hikam. Halaman 43. La amala arja lil qabuli. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin Allah ya rabbal alamin. La amala teu aya amal eta tetep arja anu leuwih ka arep-arep lil qabuli kana ditarima ku Allah. Ai li qabulillahi tegasna kana ditarima ku Allah. Lahu kana amal min amalin tinimbang amal yagibu anu leungit an kati anjeun naon suhuduhu ningalina kana amal bi antashhada kuyen ningali anjeun analadzi kana saestuna zat wafaqo anu parantos maparin taufik ladzi kaka anjeun lahu kana amal huwa ari ladzi Allahu ta'ala eta Allah ta'ala. Walau lahu jeung lamun teu aya ari Allah eta ari ladzi eta maujud masodaro tah moal bijil min kati anjeun naon zalikal amalu itu amal. Wayah takiru sareng hina indaka mungguh anjeun naon wujuduhu ayana amal. Bi alata tamida kuyen teu tatagenan anjeun alaihi kana amal fitahsili amrin dina ngahasilkeun hiji perkara minal umuri tina pirang-pirang perkara kal wusuli sapertikeun wusul tepi ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala wal qurbi sareng caket minhu ti Allah wa naili darajati sareng ngengingkeun pirang-pirang darajat wal maqamati sareng pirang-pirang martabat li ru'yatika karana ningalina anjeun ataksiro kana ayana lalawora pihi dina amal wa adami salamatihi sareng teu salametna amal minal afati tina pirang-pirang pancabahya almaniati anu nyegah min qabulihi tina ditarimana amal. Wa fi badi nusahi sareng eta tetep dina sapalihna pirang-pirang salinan matan mah arja lil qulubi. Jadi bahasana teh sanes arja lil qabul tapi dina sapalihna salinan mah arja lil qulub antara ku qabul jeung qulub. Ari lapad arja lil qulub arja ari anu leuwih ka arep-arep lil qulubi pikeun ngaluluskeun hate aili solahiha tegasna pikeun ngaluluskeun hate ngaluluskeun qulub. Oke itu hartosna li solahiha pikeun ngaluluskeun qulub pikeun meresan qulub. Inama auroda maqalah nusanes inama auroda pastina ngadatangkeun Allah alaika ka anjeun ayuhal muridu he murid alwarida kana warid perkara nu datang yutlaku diucapkeun naon alwaridu warid alama kana perkara yatahafa anu maparin insyaallah Gusti Allah bihi ku umat abdahu ka abdina Allah minal ulumi buktina pirang-pirang ilmu alwahbiyati anu bangsa kapangeranan alwahbiyati anu bangsa paparin wal anwari sareng pirang-pirang cahaya al irfaniyati anu bangsa ma'rifat alati anu yan syarihu anu narima jadi jembar bihakulati naon sadruhu hatena abdu wayastaniru sareng narima jadi caang bihakulati naon kolbu hatena abdu payaro maka ningali abdu al haqo kana bener hakon halna bener wal batila sareng ningali abdu kana batil batilan halna batil wayutlaku sareng diucapkeun warid ala tajalin ilahiyin kana tajali anu bangsa kapangeranan yaridu anu datang tajali alal qalbi kana hate wa lam yas'ur jeung sanajan teu nyaho bihi kana tajali sahal abdu seorang hamba ligola di basyariyatihi karena kandal sifat kemanusiaanana abdu
Wa qad yu'abbaru jeung terkadang dibahasa ke naon anu warid bil haliku kecap hal. Wa hada sareng ari ieu hal huwa eta ari hada al muradu eta anu dimaksud huna di dieu. Litakuna supaya yen bukti anjeun bihi kuwarid alahi ka Allah. Waridan eta anu madep ay mukbilan tegasna anu madep ala duhuli kana asup fi hadratihi di payunan Allah. Wa maklumun jeung eta anu dikanyahokeun naon ana duhula fitil kada hadrah saestuna asup dina itu hadrah payunan Allah layakunu eta teu bukti duhul illa liqalbin holisin kecuali illa liqalbin holisin eta kecuali pikeun hate anu bersih mimma tina perkara yukadiru anu ngotoran ma hukana qalbu. Walida sareng tina kulantaran layakunu illa liqalbin holisin qala ngadauh musannif auroda ngadatangkeun Allah alaika ka anjeun alwarida kana warid liyata salama supaya narima salamet supaya nyalametkeun Allah ka anjeun min yadil agyari tina kakawasaanana perkara lian Allah makhluk teh wa yuhariro sareng ngamerdekakeun Allah ka anjeun min rikil asari tina ngaabidkeunana pirang-pirang asar wal agyaru sareng ari agyar pirang-pirang perkara nu aya perkara lian Allah wal asaru sareng asar tapak hiya eta ari agyar asar al agrodu dunyawiyatu eta pirang-pirang pamaksudan anu bangsa dunia wasyahwatu nupusi sareng pirang-pirang kahayangna nafsu pirang-pirang nafsu pahiyata ari agyar gosibatun eta anu ngagasab laka ka anjeun lihubbika karana cintana anjeun laha kana agyar wasukunika sareng condongna anjeun ilaiha kana agyar wa timadika sareng tatageunana anjeun alaiha kana agyar fa auroda teras datangkeun Allah alaika ka anjeun alwarida kana warid liata salama supaya yen narima salamet supaya nyalametkeun Allah ka anjeun min yadiman tina kakawasaanana jalma gosoba anu ngagasab man ka anjeun wa yuhariro sareng ngamerdekakeun Allah ka anjeun min milkiyatiman tina ngamilikna jalma wastaroko sareng ngabidkeun man ka anjeun palayakunu tuluy ulah bukti anjeun til mahluki palayakunu mangka teu bukti lil mahluki eta tetep di makhluk pika di anjeun naon nasibun bagian wala syirkatun sareng teu ngareujeungan watakunu sareng bukti anjeun saliman eta anu pasrah lillahi ka Allah azza wa jalla patasluhu maka pantes anjeun lil huduri kana hadir mahu sarta Allah walida saratina kulantan takunu saliman qala ngadaw musannif auroda ngadatang kana lapad auroda ngadatangkeun Allah alaika ka anjeun alwarida kana warid liyuhrija karana supaya ngaluarkeun Allah ka anjeun min sijini wujudika tina buyan ayana anjeun atau bisa ngaharep ngalogatan min sijini wujudika tina ayana anjeun anu sapertikeun buyan mangga ay sipatika tegasna sifat anjeun alqaimati anu tumetep bika di anjeun almaniati anu nyegah laka ka anjeun min suhudi maula katina ningali ka pangeran anjeun kasijni sapertikeun buyan
Almani'i anu nyegah lil masjuni ka jalma anu dibui minal huruji tina kaluar ila qadai syuhudika kana lapangan ningalina anjeun. Tiasa logatna ila qadai syuhudika kana ningalina anjeun anu saperti lapangan. Aya syuhudika tegasna ningalina anjeun lil maula ka pangeran. Asyabihi anu disarupakeun bil fadai kana lapangan. Li adami wujudi syai'in karana henteu ayana hiji perkara. Yahulu anu ngahalangan syai' laka ka anjeun. Ani ru'yati tina ningali. Qala ngadawu sahabaduhum sapalihna ulama sijnuka kana lapas sijnuka ari buian anjeun nafsuka eta nafsu anjeun. Idza kharajta di mana-mana keluar anjeun minha tina nafsu waqota maka tiba anjeun fi rohatin dina kasenangan al abadi anu langgeng. Wa muqtadha hada takdir sareng ari anu dituduhkeun ku ieu takdir pamasti eta nal warida saestuna warid wahidun eta sahiji eta nu sahiji wasamratusan ari buahna warid wahidatun eta nu sahiji wahia sareng ari wahidah teh adduhulu eta asu fi hadrati rabbi dina payunan pangeran waya siu sareng sanaon antakuna yen bukti naon alma nama eta auroda ngadatangkeun Allah alaika anjeun alwarida kana warid litakuna supaya yen bukti anjeun bihi kuwarid alaika ka anjeun bil istigholi ku narima katungkul bi taati ku pirang-pirang taat wa anwa ilmu jahadati sareng ku pirang-pirang warna na pirang-pirang mujahadat patas tagilu tuluy narima katungkul anjeun bidzalika ku itu taat ma'abaqo ika sarta tumetepna anjeun bi ausofi nafsika ku pirang-pirang sifat nafsu anjeun wa syahawati ha sareng pirang-pirang kahayang na nafsu al muqtadiyati anu ngamistikeun adamal ikhlasi kana henteuna ikhlas fil ibadati dina ibadah. Payaridu tuluy datang alaika ka anjeun naon waridun warid akharu anu sejen liyukhlisa supaya yen nyalametkeun warid ka anjeun min dalika tina itu ausof wayah sula sareng hasil sareng supaya hasil lakapikeun anjeun naon al-ikhlasu ikhlas fa idza hasala tah di mana-mana geus hasil ikhlas laka ka anjeun rubama tarkanu maka terkadang condong anjeun ilaihi kana ikhlas wa tamidu sareng tatagenan anjeun alaihi kana ikhlas fi qabuli amalika dina ditarimana amal anjeun wa wusulika sareng wusulna anjeun bihaku amal ila hadrati qurbihi kana hadrah qurbihi caketna Allah wadalika sareng ari itu wa tamidu alaihi jadinya batilun eta anu batil payaridu telas datang alaika ka ajeun non waridun warid salisun anu katilu tagibu anu leungit anjeun bihi ku warid salis an ru'yati nafsika tina ningali awak anjeun watu syahidu sareng nyaksi anjeun bihi ku warid maulaka ka pangeran anjeun bisirrika ku sir anjeun ku hate anjeun sumaqala telas ngadauh musannif al anwaru kana lapad al anwaru al anwaru ari pirang-pirang cahaya al ilahiyatu anu bangsa kapangeranan alati anu taridu datang lati ala qalbil muridi kana hatena murid min hadrati rabbi ti payunan pangarsa
ti payeunan Allah. Wa tahsulu sareng hasil anwar goliban dina galibna minal adkari tina pirang-pirang zikir war riyadhati sareng pirang-pirang riyadhah. Matoyal kulubi eta pirang-pirang tutumpakan pirang-pirang hate. Tusilu anu nepikeun matoyal kulub hakana kulub ilal asrori kana pirang-pirang rahasia hate. Aidon deui jam usirin ari lapad asror teh eta jamana lapad sir. Wahwa sareng ari sir batinul qalbi eta jero na hate. Inda sufiyati nurut munggu ulama sufi. Walatipata jeung teu ngalirik eta tetep jeung teu meunang ngalirik eta tetep liman kajalma ja'ala nu ngajadikeun man hukana sir aina qalbi kana zatna hate. Lianu karna saestuna ja'alahu khilafu istilahihim eta nyulayaan kana istilahna sufiyah ulama sufi. Anuru ari cahaya jundul qalbi eta baladna hate. Aya tawassulu tegasna mah narima tepi qalbu bihi kunur ilama kana perkara yaksidu anu ngamaksud qalbu hukana emma. Wa yatawajahu sareng narima madab qalbu ilai kana emma. Wahwa sareng ari emma teh hadratu rabbi eta payunan Allah. Kama yatawassalu seperti narima tepi sal amiru ratu bijunudihi ku bidujuni kalawan tentara na amir ilama kana perkara yaksidu anu ngamaksud amir hukana emma min golabati aduwihi tina ngelehkeun musuhna amir. Wahada sareng ari ieu nur an-nur mustapadun eta anu di ambil faidah mimma tina perkara qabla wa nu tetep madina sameme hada. Wa inna ma'ata jeung pasti ngadatangkeun musannif bihi kana hada tautiatan karana ngadadasaran liqoli kana dawuhan musannif lapad kama anadzul mata seperti yang saestuna popoek. Wahia sareng ari zulmah teh tabiatul abdi eta watekna seorang hamba. Jundun nafsi eta balad tentarana nafsu. Tatawassalu anu jadi tepi nafsu bihaku zulmah ila maksudiha kana anu dimaksud ku nafsu. Wahwa sareng ari maksuduha teh asyahwatu eta pirang-pirang kahayang. Wal agrodu sareng pirang-pirang pamaksudan al ajilatu anu gancang. Wa mazala sareng teu eureun-eureun naon ala harbu perang wakian eta anu tiba bainal qalbi di antara hate wa nafsi sareng nafsu. Faida aroda maka di mana-mana ngamaksud salo Gusti Allah ayan suro kana yen nulungan Allah abdahu ka abdina Allah. Ayu ina tegasna yen nulungan Allahu ka abdu ala nafsi ngeleh ke nafsuna abdu wa qomhi syahawatihi sareng ngalebur pirang-pirang kahayangna nafsu amadata nulungan Allah huka abdu ay amada tegasna nulungan Allah qalbahu kana hatena abdu bijunudil anwar ku pirang-pirang balad tentara anwar pirang-pirang cahaya ay bijunudin tegasna ku pirang-pirang cahaya hiya ari junud eta nu deukeut al anwaru eta pirang-pirang cahaya au bil anwari atawa ku pirang-pirang cahaya asyabihi hati anu disarupakeun bil junudi kana pirang-pirang tentara. Pa innaha maka karana saestuna anwar idah salat eta di mana-mana hasil anwar lahu ka abdu adroka maka bakal manggihan abdu bihaku anwar ku bahasyahawati kana gorengna pirang-pirang nafsu karena gorengna pirang-pirang kahayang nafsu al aiqati anu nyegah syahwat
anil wusuli tina wusul ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala. Wa qata'a sareng megatkeun Allah anhu ti abdu madada zulmi kana pertulunganana pirang-pirang popoek wal agiari sareng pirang-pirang perkara lian Allah. Ay madadan tegasna pirang-pirang pertulungan wa sareng ari madad ay madadan tegasna pertulungan wa huwa ari madad al-zulamu eta pirang-pirang popoek walagiaru sareng pirang-pirang agiar perkara lian Allah. Wa huma sareng ari zulam wal algiar bima nawahidin eta samana jarang mana anu sahiji teh samana. Wa ida aroda jeung di mana-mana ngamaksud Allah hidlana hukana ngahinakeun abdu palal aksi mangka eta netepan kana sabalikna. Palal aksi maka netepan kana sabalikna. Min dalika tina itu ayan suro. Fa idza mala maka di mana-mana condong naon alqalbu hate ila amalin solihin kana amal soleh amal nu alus. Kasaumi godin sapertikeun puasa isukan. Wa malat sareng condong naon nafsu ila syahwatin kana syahwat kana kahayang nafsu kal fitri sapertikeun buka teu puasa. Wa tanaza'a sareng paparebutan qalbu jeung nafsu papaseaan qalbu jeung nafsu wa taqotala sareng silih perangan qalbu jeung nafsu saro'a tah gagancangan. Naon anuru cahaya allazi anhu anu aril ladzi minallahi eta ti Allah wa rahmatihi sareng rahmat Allah ilan nusratil qalbi kana nulungan hate wa dzulmatu sareng gagancangan naon adzulmat poek itu panjang nama ila nusrati nafsi kana nulungan nafsu akuri poek nulungan nafsu nur ge nulungan hate pada nulungan wa indal tiqa il sofa ini sareng dina nalika patepungna dua barisan wal tihamil kitali sareng campuhna perang bayanal junda ini antara dua bala tentara. La sabila teu aya jalan eta tetep lil abdi pikeun seorang hamba ila fazuhu kecuali ngungsi si abdu ilallah ka Allah wa tawakkuluhu sareng tawakkilna abdu sing tawakalna abdu alaihi ka Allah wa hakada sareng nyakitu deui ida mala mana ida mala mana itu panjang kayaknya ida mala gitu. Di mana-mana condong. Oh ida malal qalbu ta ila amalin sholih ya tadi. Fi kulli amali dina setiap amal solinu alus ila yasila nepi kayen tepi abdu ilallahi ka Allah payan qati umakan dari mapegat hina idin nalika yasila naon hukmun nafsi ngahukumanana nafsu watasiru sareng jadi anjeun makhuratan eta anu dipaksa maglulatan anu dilindih sumakola teras ngadawuh musonif segitu heula wallahu alam.